wabarakatuh. Tepangkeun wasta Cindi Maharani ti kelas 11 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana tos masihan kasehatan ka urang sadaya. Teu hilap sholawat miwah salam mugia salamina dikocorkeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'i tabiatna, tur ka urang sadaya salaku umatna. Para hadirin nu kusim kuring dipikah hormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo diri urang. Kukituna urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sarta kabersihan awak jeung oge lingkungan nu aya di sakitar urang. Kukituna urang sadaya kedah ningkatkeun pola hirup sehat. Sabab kasehatan awak urang teh mangrupikeun aset utama pikeun ngahontal kasuksesan. Kasuksesan bakal karasa sia-sia lamun urang ngahontalna dina kaayaan gering. Tapi kasuksesan bakal karasa lengkep lamun urang ngahontalna dina kaayaan sehat jeung urang bakal bisa ngarasakeun usaha urang salama ieu. Mung sakitu wae biantara anu kusim kuring dipikah hatur, mudah-mudahan biantara ieu aya mangfaatna kanggo urang sadaya. Hapunten bilih aya kalepatan kecap anu henteu marenah sabab kasampurnaan ayana ti Allah Subhanahu wa taala sareng kasalahan ayana ti urang sararea salaku manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah.